Purnama mengungsi langit ayeuna nganjang kaburuan deui anu fungsi kapi ati kiwari urang ditepangkeun deui hariring nu fungsi nyanding hayeuna datang ngalang deui hayu patarema tinem cacapkeun mengpeung aya kesempatan ayeuna mangsa nu endah hayu urang Sukabunga caang bulan 14 ngarawang ati banglas ayeuna mangsa nu endah hayu urang Sukabunga caang bulan 14 narawang ati banglas